mah anu ngembangkeun agama mal beres moal aya geunah impoten imanna. Nah nu paling hebat ketika iman urang naik karasa ngeunahna ibadah, karasa ngeunahna ibadah. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun wa qurratu aini fi shalat, salat teh nikmat kadeul Allahna. Haji Pedi mah karunggoni panu kadeul, salat teh karunggoni nu kadeul. Ya Allah ya Rabb. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi umi teh artina teu nulis teu maca. Sebab Kangjeng Nabi lamun nulis besi dianggap Quran buatan Kangjeng Nabi, lamun Kangjeng Nabi maca besi Quran dianggap rangkaian Kangjeng Nabi. Umi teh lain bodoh teu nulis teu maca.